Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Anissa Irunisa, mahasiswa PPG angkatan kahiji tahun 2002 hiji LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video teh mangrupi video PPL siklus K2 simkuring anu materina masih ngeunaan pengalaman pribadi. Mung dina ieu siklus mah anu dibahas teh nyaeta ngeunaan struktur jeung eusi pengalaman pribadi. Ieu video teh dilaksanakeun secara luring tur diaping ku dosen pembimbing oge guru pamong. Mangga wilujeng nyakseni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Sunda? Sampurasun. Mangga atuh satajan di kawitan ngadoa. Kata acan diajar, saya orang sarangan ngadoa di kawitan. Ngadoa rek saya ngatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang diabsen heula sapresen kawitannya. Hayu di saya. Aya Ernawati. Aya Sabda. Alhamdulillah hadir sadayana ieu namanya. Mugia hidup tetap semangat kajalan ayeuna nya. Manajan hidup teh nuju aya dina kaayaan pandemi Covid-19. Tah, tapi hidup teh mah nyeremekeun. Semangat hidup sangka diajar teh kedah langkung-langkung. Satu acan ibu kana materi enggal, cobi ayeuna aya anu emut keneh kamari ngabahas nanajo. So, wangunan jeung ciri-ciri mana sabu? Wangunan jeung ciri-ciri pengalaman pribadi. Terus ari ayeuna naon atuh pengalaman pribadi teh? Kata anu geusina ngebrehkeun kejadian nu bener kaalaman. Nya eta ngebrehkeun kejadian anu bener-bener kaalaman. Terus sahih hatur nuhun. Cobi cik ayeuna saha naon wae ciri-ciri pengalaman pribadi? So, kejadian secara jelas jeung ngarungkeun. Secara jelas jeung ngarungkeun. Ciri-ciri teh aya 5. Anu kahiji teu bisa dipohokeun. Anu kadua wangun teksna teh naratif. Anu katilu langsung karandapan punyalila. Anu kaopat ayeuna pagawean tingkah laku poe hayang ngalaman deui atau alih ngalaman deui. Anu kalima kajadianana teh sacara ngarungkeun eta nu mingguan kamari. Saya pisan hidup teh berarti tos nyangkungnya. Anu mingguan kamari teh naon? Anu mingguan ayeuna mau anu mingguan kadua anu baris dibahas teh nyaeta struktur jeung eusi pengalaman pribadi. Anu bade dinilaina masih keneh aya 2. Ayeuna mah aspek pengetahuan, evaluasi nanti anu bentukna teh PG 5 soal kayak di payu terakhir. Terus aya penilaian sikap. Penilaian sikap mah atasna hidup teh kedah aktif, kedah percaya diri, kedah sopan santun, bahasana dijagi tah eta nya. Tujuan pengajaran teh melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan teks pengalaman pribadi dengan tepat dan menyadari. Jadi hidup teh bakal menganalisis struktur jeung menyimpulkan eusi tina pengalaman pribadi. Tah hartos teu? Hartos. Ayeuna kalau video tinggal di videona. Tah, di videona teh ngeunaan ge bakal ditaros nya. Tah, jadi mulai videona nya. Eta pengalaman anu jarang pisan kaalaman terus biasana hal eta teh teu urang dieukeun karandapan kalau Ibu gabungan teks. Ieu teks teh dipungkerna aya latihan memangrupi disebutna teh LKPD. Ku hideuk baca heula teksna salangkung, engke bakal aya di warang baca. Nya. Ieu teh teks teh sabenerna mah mingguan kamari di atos, tapi ayeuna di latihan deui. Baras hideuk langkung paham. Poinkeun. Pamacakeun ku Sahid, tapi Sahid Saron anu
besok bisa ada sorangan Haria Raka Firdansyah. Poe Kemis kuring jeung babaturan menang pelajaran tambahan di Bu Imas. Bu Imas teh guru matematika di sekolah kuring. Pelajaran tambahan teh dilaksanakeun di kelas MIPA. Rohangan anu pang tukangna. Pelajaran tambahan teh lengse kira-kira tabu 4 sore. Tah, hatur nuhun Sahid. Cantos yang video tadinya. Cobi. Naon eusi tina video tadi teh Jung? Sok. Ngeunaan eusi carita pengalaman Bu. Eusi carita pengalaman. Tela geuningan. Naon we kajadian teh biasa dijadikeun carita pengalaman. Cik, Jung anu tiasa ngajentrekeun deui eta eusi teksna. Sok. Dina kita dicaritakeun kepala kuring yang membantukan salah sangka lah budak besok main saron di bawah sinian maruna kepala budak eta teh Yuri jawab pando asup ka bawah kesenian di karantian beut kayak amikeun sorangan bisa ada sorangan. Tah, emang lo atuh kamu ngerti? Aya struktur manual biasana dina hiji teks. Di aya bubuka eusi panutup. Aya bubuka, aya eusi, aya panutup. Leres teu nya semuti eta bubuka eusi panutup. Tah, supados hidup langsung paham. Nah, leres dina pengalaman pribadi teh bubuka eusi panutup. Cobi ayeuna eusian LKPD na halaman kadua. Nya, aya dina halaman kadua. Cobi ditinggal. Mama dikasih waktu 10 menit dikerjakan. Beres? Beres. Tah, sadaya kena LKPD. Tinggal heula di dieu. Tah, eusi teks pengalaman pribadi teh anu kahiji aya pikabulangeun. Nah, contohna anu pikaseurieun. Pikaseurieun naon di? Semangat. Dikusuk masalah, tapi jangan malah-malahan ketika seueur atau daerah. So kamu dikusuk seseueurian teh di daerah. Anu pika seueur mah contohna sakamaling. Sakamaling gue. Hati bersepuluh. Tah, si pengalaman pribadi teh aya ieu. Terus si pengalaman pribadi teh aya anu bisa diarep-arep hayang pengalaman deui contohna piknik sina tadinya ibu geus dijelaskeun aya anu alih pengalaman deui anu bangsa geupis teras teh di kantor kunini di kantor bapak eta pasti alih deui pengalaman deui. Terus struktur pengalaman pribadina aya orientasi kejadian penting sareng Kesimpulan. cobi dina nu tadi dibaca ku Sahid anu tadi dibaca ku Sahid aya orientasina teu dina paragraf sabaraha? Paragraf apa? Kejadian penting kan dina paragraf sabaraha we? Kejadian penting mah bisa leuwih ti saparagraf. Simpulanna paragrafna anu terakhir. Tah, hartos. Upami ka hartos kan hidup aya tos terangnya eusina teh naon wae strukturna tos terang dieu ku ibu dijelaskeun. Cobi ayeuna baca LKPD-na tadi tos dikerjakeun. Teras ropea aya anu kudu diloloskeun teu. So, ayeuna dibaca waktu 3 menit tonggo ngaropea LKPD. Saat eta ku ibu bakal aya ditunjuk piwara papayun macakeun hasil LKPD-na. Nya, sok. Tengse. So, ayeuna anu bade papayun Jung. Sok Fauzan. Nomor 1, nyaritakeun pengalaman kadukan jeung guru sarta babaturan saparana. Ieu pengalaman teh kaasup pengalaman nu dihareup pengalaman deui ku kalasuna. Sabab ieu mangrupa pengalaman nu pikarasukeun. Leres teu? Salam hatur nuhun Fauzan. Tung anu bade komentar Fauzan. Sok ayeuna hayang bisa kumaha tadi Fauzan? Haye teu? Naorna? Leres teu? Leres. Tah, cobi ayeuna
bab eusina mangrupa pasang tukang carita saperti tokoh, waktu kajadian, tempat, naha bisa kajadian. Berapa tukang Alisa? Anu nomor 3 Sofiku. Sabda, sok nomor 3 sabda. Bertilun bagian A, atuh samulihna bapak di kantor enggal we serat teh dipasifkeun ka bapak. Alhamdulillah bapak kawidian. Bagian B, kaping 20 Desember sarengsena ulangan umum di sekolah abdi karya wisata Padukan. Bagian C, calik dina bus teh pangpayuna sabangku 2 sareng putih. Bagian E, sakedap deui geuning ayeuna mah ka Jakarta teh da nganggo jalan tol 2 jam oge tos dugi ka Jakarta. Terus? Aduh, sabda nomor terakhir, nomor terakhir mah ku sabdanya ku Naswa, Cik Naswa. Nomor 4, sadugina ka Jakarta henteu langsung ka Dupan. Abdi sareng rombongan teh ngadongkapan museum telekomunikasi. Tidinya lajeng ka Taman Wisata Bunga. Tabus 11.30 rombongan teh istirahat. Dilajengkeun salat lohor di Masjid Atin. Resep netepan tidinya mah mata khusus ibadahna oge. Saur padanggul tidinya mah itu masjid teh diadegeunna ku Ibu Tien Soeharto. Ayeuna anjeunna tos mulih ka Jatim mulang ka asal. Hatur nuhun, Cik. Ya, sekolah Cik, kumaha rerencangan tapi leres teu ngawalna? Leres. Aya nu kira macana saha, Cik? Anu misalna macana teh masih uga-uga. Aya saha? Sabda. Oh, sabda. Sabda kemah langsung macana nya macana. Tenan naon? Jadi itu namanya diajar, lamun misal masih aya kesalahan, tenan naon. Tah gitunya. Urang cintekeun we hasil LKPD pada bulan anu tadi teh janten orientasina dina paragraf pengalaman piknik kadupan teh aya dina paragraf ka hiji nya aya dina paragraf hiji anu mangrupa kajadian penting dina carita pengalaman piknik kadupan aya dina paragraf kadua katilu jeung kaopat kamu terakhir simpulan aya dina paragraf kalima. Nah, pesannya usti dina pengalaman pribadi piknik kadupan eta hoyong karanakan deui naon teu? Hoyong pasti piknik mah nya. Tah eta kesimpulan dina LKPD. Tah alhamdulillah geuningan nya. Kes lengse ti awal bikin ke akhir. Hidup teh parantos maca dan ninggal video heula, ninggal video. Terus maca, terus misi LKPD, dugikeun ka ayeuna teh tahap evaluasi. Ari evaluasi mah kanggo ngukur pahontankeun tujuan pembelajaran tadi buri-buri sebatkeun. Nah tiasakeun analisis struktur, nah tiasakeun nyumpulkeun eusi. Tah ieu buri-buri pasian soal anak evaluasi mah aya 5 soal PG dikerjakeun. Ieu mah cekap 5 menit oge nya. Mangga isian tanggung jawab nanti salah kelasna. Para sensei. Alhamdulillah sok upami para sensei dinanya di kelasan dikumpulkeun estafet nu kapayun. Alhamdulillah terang lah. Terima kasih ayeuna para kelas sensei waktosna oge. Minggu payun urang medan meunaan padikan nulis pengalaman pribadi jeung ngecapsun nu mangrupa kata-kata dina materi ieu supados hidup teu ngahulong minggu payun teh mangga pilarian dina internet bati dina buku paket dina majalah materi nu aya kaitanana sareng padikan nulis pengalaman oge ngecapsun nya. Tah bagi kitu ayeuna mah kalangan sensei mangga beberes bebereskeun bukuna terus siapkeun UKM sok. Mangga sok disiapkeun heula UKM. Sikap. Iya. Saat diajar ieu sasarangan ngadoa di kawitan.
Doa resek. Ngatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.